Acan di kawitan urang diajar Bapak dan pepejeh kamararane kabehanana aya paribahasa Sunda paribahasa teh kieu nya mun teu ngarah moal ngarih mun teu ngakal moal ngakeuh mun teu ngoprek moal nyape arti dimu kata-kata eta teh yen urang teh engke ka hareupna nya mararane kabehanana hirup teh kudu aktif, hirup teh kudu proaktif, kudu kreatif. Pan mun teu ngarah moal ngari, mun teu ngakal moal ngakeul, ngarah kudu ngakal jeung kudu ngoprek. Tah eta teh bakal keur hirup urang ka payuna. Jadi aremut sadayana urang kalih nya nu hadir di dieu. Bapak hayang nya maraneh kabeh teh kitu sukses. Nah, sabab itu sok sing aralakti kahiji kadua sing kreatif katilu sing boga kahayang urang boga kahayang urang bisa ngagape cita-cita anu urang di kahayang. Nah, eta anu namina teh hirup teh kudu gaduh mimpi. Sakitu pepeling ti Bapak saat acan ngawitan pembelajaran. Hatur nuhun.